Wis, oke. Nama kitab ini adalah tangga untuk menaikkan kadar keimanan, derajat keimanan kita di dalam menjelaskan kitab tangga untuk supaya mudah beribadah ila mahabbatillahi untuk mencintai Allah ala tahqiqi tingkahna tepan karena jalan benar. Ala tahqiq secara tahqiq yang benerkeun jadi dengan sebenar-benarnya gitu. Mencintai Allah yang benar itu gimana? Ya ini baca kitabnya gitu ya. Walau sana bukti iliko, kopi liko. Mana kopi liko? Kopi liko. Ya pemiliknya Anda Hari. Kopi liko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'lam kudunya ho anjeun maka kudunya ho anjeun anu kana saestuna tingkah jeung kalakuan eta la ilaha ta di pangeran anu wajib debanan kawan hak dina ayana eta wujud illallah ing tegesan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab mirqatu su'udi tasdiq fi syarh salamun taufiq ila mahabbatillah ana tahqiq. Kalau nyebat jenengan Allah sifat Allah Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman berikmat agung ya Allah ka maha manunya sanirhat sifat Allah anu berikmat alit ya Allah ka maha mana di arat boloko. Alhamdu ada sada jenis puji eta lillahi tetap hamdu kaugan Allah alladzi dzat tafaroda anu nunggal Allah anu nunggal iladi bil izi kalawan keperkasaana wa jalali jeung kaagunganana wa tawahada jeung nerima nunggal Allah bil kibriyai ku kasombonganana wal kamil jeung kasampurnaanana ahmadu muji abdi hu ka Allah aladita ala kulli halin dina saban-saban tingkah hamdan kalawan pujian yuqabilu anu ngabandingan ieu hamdan ya amau kana pirang-pirang nikmatna ieu ladi wa yudafihu jeung anu nolak ieu hamdan niqamahu kana pirang-pirang siksaanana ieu ladi wa yusai jeung anu nyamian ieu ni ieu hamdan ziyadatan ni'amihi kana tamih-tamih nikmatna ya Allah ieu ladi fil hali dina waktu ayeuna hal teh di dunia wal mali dina waktu hari engke nyata akhirat. Wa asyhadu jeung nyaksi abdi an kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha ta deui pangeran anu wajib diibadahan eta maujud ilallah ang tegasna Allah wahdahu tingkahna nyorangan Allah la syarika anu ta aya rencang lahu eta maujud lahu ka Allah. Dzulmani anu ngagaduhan karunia wal ifdoli jeung anu ngagaduhan maparin karunia gedol makan afdol ifdilu maparinan kaunggulan. Maha yang mempunyai gitu, maha yang mempunyai karunia dan maha memberi karunia. Wa asyhadu nyaksi abdi anna sayyidana kana sungguh junjunan orang sararea Muhammadan tegasna panggil Muhammad eta abduhu hambana Allah wa rasul jeung eta utusanna Allah almun gitu anu nyalamatkeun ieu rasul minad dolali tina kasasaran anu nyalamatkeun ieu rasul minad dolali tina kasasaran kasesatan wadai jeung ngajak ieu rasul namun bahasa keren nama penyeru anu menyeru ieu rasul sebagai penyeru ila asyrafil khisali kana pangmulia-muliana martabat guys. Khisal di dieu teh warna lamun cek logat Sunda mah. Tapi saya nama sih karakteristik pangmulia-muliana dibekerti karakteristik. Wa mubinul harami jeung anu ngajelaskeun mubayyin boleh lah mubayyinul haram minal halal anu ngajelaskeun kana paharaman minal halali tina nu halal. Salam muga ngarahmat sallallahu Gusti Allah assalamat jeung muga paberinan keselamatan Allah ya Allah alaihi kakang jeung nabi jeung wa ala ashabi jeung muga sallallahu salama ala ashabi ka para sahabatna ieu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka para keluargana kanjeng Muhammad jeung ka keluarga kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi alin anu jadi pangsaesena keluarga ama ba'du anapun dina satos maca fa'lam bismillah alhamdulillah sholawat fayaqul maka ngadawa saat aful mubtadiina pang lemah-lemahna ti jalma nu ngamimitian ngaji Gusti nu agung aroji anu penuh harap ya adaful mubtadiin teh ila rahmati arhamir rahimin kana kasih sayangna ti pang asih-asihna ti nu ararasih arham teh kan pang asih-asihna kumaha kodena teh bintang teh nya Muhammad Nawawi Muhammadun tegas nama Muhammad Nawawi Muhammad Nawawi teh aya dua kan kota
memang Nawawi namina atau Nawa kota Nawa teh cuman di Maroko gitu poho deui tingalikeun poho nya Mama Muhammad Nawawi pengarang sarah ieu sarah Sulam Taufik Mirqatus Suudi Tasdik beliau menyebutkan ad'aful mubtadiin aku adalah pemula yang sangat lemah sekali yang penuh harap kepada kasih sayang pangeran. Beliau teh urang nu ngajina kumaha asa geus lila ngaji we nya henteu mubtadiun keneh tah panglemah mubtadiun teh ngarang kitab tah nyerahan kitab bahkan baru Gofaro muga ngahapunten insyaallah Gusti Allah taala lahu ka ieu Muhammad Nawawi beliau berdoa untuk dirinya sendiri enggak khusus untuk dirinya bahkan wali-walidayhi jeung untuk kedua orang tua ieu Muhammad amin muga Allah ngajabah isim fi'il amar teh artina mah ajib nya soh kada osoh hayaha dina bab muqaddimah alfiyah nih inna risalata syekh sungguh risalahna syekh risalah teh kitab cilik teh buku kecil buku saku risalahna syekh Abdullah bin Al-Husain nyaeta Abdullah bin Al-Husain putrana Husain risalah teh kitab cilik teh nu ieu tahnya bin Tohir putra Husain putra Tohirin bin Muhammadin Tohir putra Muhammad bin Hashimin Muhammad bin Hashim Ba'alawi golongan Ba'alawi Habib teh lamun di urang mah anu sekarang tahun 2003 ini sedang dipermasalahkan kan ya keturunan Rasul atau bukannya termasuk durian Rasul atau bukan terlepas dari itu semua tetap kita selalu menghormati orang yang berilmu al ulama warasatul anbiya mau itu dari durian Rasul atau bukan kalau tidak tahu tidak berilmu ya tidak berilmu gitu ya mau dari kalangan siapapun itu tapi ini informasi 85% menurut ulama NU orang Indonesia itu dzurriyyah Rasul. Amin ya. Jadi ada darah soalnya dari darah cek orang Indonesia nya. Mau dari Siti Fatimah, mau dari ibu atau dari bapak. Tinu mana we yang penting nyambung enggak ditu katanya. Karena kan anak perempuan juga kan dia aku anak kan ya. Nah jadi kata dia cenah nya ieu beliau Habib gitu. Terlepas dari polemik yang terjadi sekarang Juni 2023 polemik saat ini yang sedang ramai yaitu polemik tentang keturunan Ba'alawi. Terlepas dari semua kita tetap menghargai orang-orang yang berilmu seperti pengarang kitab ini Syekh Abdullah bin Al-Husain Syekh Abdullah ingat nama Syekh Abdullah bin Al-Husain pengarangna sarahna saha Syekh Muhammad Al-Bantani ieu naon namina Sulam Taufik ieu Mirqatus Suudi Tasdik Toyaba moga nyengitan sa'allahu Gusti Allah tarohu kana kuburanana ieu Mama Abdullah wajala jeung ngajadikeun Gusti Allah aljannah surga ma'wahu kana tempat uyihna ieu Syekh lama alaqo eta lama alaqo samang-samangsa naklekeun ngagantungkeun biha kana ieu risalah. Jadi sungguhnya risalah Syekh Abdullah kieu teh eta lama alaqo biha kasirun gitu nya. Ima jumlah naon ngaran teh itirodiyah fasolnya. Nu sebutan teh jumlah itirodiyah, jumlah panghalang hungkul. Ari nu asli mah inna risalah Syekh Abdullah bin Al-Husain eta lama alaqo gitu. Eta lama alaqo samang-samangsa ngagantungan biha kana ieu risalah sakasirun kalolobaan minal wufudi ti para utusan. Ti para muncak bahasa keren amat ti para delegasi ngagantungkeun kana risalah kalolobaan tina para utusan. Wah pokona loba nu ngaji lah kana risalah wa kanat berina bukti eta bukti ieu risalah eta muhtajatan dipika butuh ieu risalah ila bayanil maksudi kana ngajelaskeun ni maksudna. Banyak sih yang ngaji tapi perlu penjelasan apa yang dimaksud ku ieu risalah teh ku Sulam Taufik teh. Wah kadehut wahawat gitu
jeung mencakup diatapkeun wakanat bari wahawat bari mencakup ieu risalah teh masyigrul hadmi sarta leutik jerimna wa husnil ikhtisar jeung sae ikhtisarna rangkumanana kana naon mencakupna ma kana perkara lam yahwi anu teu ngokop ieu risalah lam tahwi kana namanya ma kana perkara lam yahwi anu teu ngokop. Oh iya kasirun Pak Ilna kasep. Lam yahwi anu teu ngokop hukana ieu mah teh naon kasirun kalolobaan al kutubi. Nya lam tahwi bingung tadi lam tahwi. Lam yahwi anu teu ngokop hukana ieu mah teh naon kasirun kalolobaan al kutubi tina pirang-pirang kitab al kibari anu buara radag. Ini kitab celik ini mencakup segala sesuatu yang tidak dicakup oleh kitab-kitab yang besar. Amaro miwarang ni ka abdi sabadul aizzati sapalihna ti jalma-jalma anu araragung. Naon ieu teh? As naon? As. Nyantos badul aizzah naon sih? Jalma-jalma dihitung penting, aizahnya orang-orang penting hukum. Ala an usariha nyuhungkeun marentah miwarang ieu teh nya. Mana sih teh? Oh iya. Sapalihna rencang-rencang teh nu pararenting hungkul teh jalma-jalma penting itu miwarang ka abdi. Ala an usariha kanen supaya nyarahan abdi kana risalah saran kalon sarah kalon penjelasan wajizan anu ringkes damisan salisan anu sangat mudah sekali. Nah nomor hiji kade jigna tuh damisan salisan. Naon ada damisan salisan huma ieu damisan istilah eta teh. Ala wazni katifa damisan katifin. Ala wazni katif teh punaknya tak salah. Bimana wahid kalau mana sahiji wahwa ari makna teh eta asahlu mudah dipahami cenah. Damisan salisan anu mudah dipahami. Qalu la awidon ieu berarti la awidon teu hese we tuh kan. La awidon teu hese wala syarsan aya syarsan teu rumit golidon syadidan kan kanonya golidul qalbi tegas hate lang fandu min haulik teh mana deui teh ieu awison awidon awison la awison teu anu rumit wala syarisan jeung teu anu sakali deui la awison teu anu hese wala syarisan jeung teu anu rumit yang mudah dipahami sajalah cenah ieu teh ya. Fantasal tu tuluy nyumbadanan abdi intasal teh nyumponan parentah memenuhi perintah intasal teh melaksanakan fantasal tuluy ngalaksanakeun abdi amrohu kana parmintaanana kana parentah nu sibadu al aizzah. Wah ini bari sungguh kaula teh lastu sanes kaula. Wah ini bari sungguh abdi lastu sanes abdi min hadil kubaili ti ieu gigir ti ieu arah. Naon teh? Untuk baca golongan naon itu? Golongan lain golongan. Aku bukan golongannya. Aku berarti golongan. Bukan kubel ya. Kalau kubaila mah tas kobla saeutik deui tereh gitu, tereh saeutik deui di pondok sok kubel min kubaili hada nya. Berarti sebelum tapi kabilah kelompok tuh kan. Golongannya. Baca atau da itu nulis teh min hadal kubailati kelompok ti golongan sanes abi bari teu tiasa abi mah teu tiasa kana sakieu jeung lain ihungkul seueur nya. Ini sih nabi teh katinggal wala astati jeung teu mampu abdi an asluka kana sluka seleke kana yen ngambah abdi illa bi taufiqillahi kecuali kalawan taufik ti Gusti Allah. Taufik teh berarti jeung prakna gitu jeung ngalaksanakeunana. Ta'ala ti Allah hada sabila kana ieu jalan maksudna kana
karena imtisal teh aku tidak bisa melaksanakannya kecuali dengan taufik ti Allah. Sami lah abdi oge nya. Allahu akbar. Wa inna marojai jeung pastina ari pengharapan abdi eta fidukhuli tetep dina asub tahta qaulihi di bawah dawuhanna Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqatun tah jadi prinsip ya. Kullu ma'rufin ari saban-saban kebaikan eta shadaqatun shadaqah. Nah, setiap kebaikan adalah sedekah. Jeung naon tong ngarepkeun dibayar ajeuna nya. Sedekah makan kebaikan. Wa ma ta'maluhu dina tafsir Jalalain ingat dengan kan wa ma ta'maluhu min khairin tajiduhu indallah. Perbuatan baik apapun yang kita kerjakan tajiduhu indallah, kita akan menemukannya di sisi Allah, berarti nanti di akhirat. Karena sering kita berbuat baik di sini ternyata mengecewakan kan. Justru ketika sudah berbuat baik mengecewakan meh double deui. Nah, sabar. Tah kesabaran kita, perbuatan baik kita yang kita lakukan sebelumnya teh akan kita temukan nanti di akhirat gitu. Buah sabar urang, buah amal baik urang. Teh lain di dieu. Si ingat, kullu ma'ruf shadaqah teh urang shadaqah. Iraha dibayar engke gitu. Tong ningali dunia wae lah lieur pusing grapek. Ngajina sing tamat. Sing tamat teh ngaji terus. Heureuna. Ngaji sing tamat, urang geus tamat ngajina geus lain gitu. Ngaji tuluy. Sing tamat teh ngaji sing tamat sing nepikeun ka modar si lain. Wadaul jeung aldalna al khairi ari huruf dal mana huruf dal. Dal duhur. Al khair kafa ini. Oh. Dalaya dulu dalan hoda ilun. sorry. Wadalu itu gerak-gerak wae nya. Asa gedag. Wadaru jeung anu nuduhkeun al khairi kana kebaikan eta kafailihi seperti tetap seperti anu minggawekan khair sikah. Baik. Stabil lah ya namanya. Tabil sugan wadalu jeung ari anu duduhkeun wawana istinafkeun lah adalu wadalu ari anu duduhkeun al khairi kana kebaikan eta kafailihi tetep atau tak bedana seperti anu migawe kana ya khair si A nitah ka si B sedekah dong berjamaah yuk si B ngalaksanakeun si A berjamaah dapat pahala si B ngalaksanakeun dapat pahala si A dapat fotokopian pahala si B karena si B melaksanakan kebaikan atas petunjuk si A gitu. Wallahu ari Allah ta yuhibbu mingkaresep Allah iku satalah fani kana nulungan jalma anu kesusahan nu rupek. Wa qaulihi diatapkeun kana kafailihi. Iya. Jadi pengharapan abdi teh semoga masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan Rasul seperti ini gitu ya. Seperti ini. Oke, hiji, dua, dan semoga pengharapan abdi teh gitu, dan semoga saya itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan Allah seperti ini. Wa qaulihi jeung di bawah dauhan Allah taala ti Allah. Wa man yatalapan man wa man yang ada jalmana eta qadaro nakdirkeun Allah alika man rezekahu kana rezekina kana mapan rezekina kasiman kana ngarizkeun kasiman fal yunfik maka kudu ngainfaqkeun isi man mimma tina perkara tina sebagian kodena acan kieu tah misalnya tina teh kan fi sebagian teh aya ba'dun jadi kieu ti dieu heula lah nulisna tak terus ba hese tah kita aduh gimana ya hese kitanya sak cek nawet titik gitu ba'dun tina sebagian mimma tina sebagian perkara ata anu maparinkeun hu kana emak saha Allah Gusti Allah wa qasdi jeung ari tujuan kaula eta tabaruk ngalap berkah bil ulama ka para ulama ka para alim ulama teh para alim bukan ulama teh para ulama cenah pan ulama jamaahnya bil akhdi kunyandak min qaulihim tabaruk non tabarukan ngalap berkah ka ulama ku nyandak bil akhdi kunyandak min aqwalihim ti pirang-pirang dawuhana ieu ulama al fawadili anu ararunggul aqwa anu luhung cenah fa innaman maka sungguh jalma arado anu ngasongkeun maneh ieu si man jasadahu kata nu ngasongkeun ieu si man jasadukan jasad si man dan maturkan hujan asoba maka ngeuna anu kasiman nonton cipratan
gerimis eta nih gerimisanana seret nu naon eta nu hujan kecilna urang teh ngasongkeun diri ka awak ka hujan badag sampai ngasongkeun kan aya si cipratan kecil tina hujan badag nya gerimisna gitu asobahu tolun ta eta tolun in lam yusib sanajan teu ngeunaan hu kasiman ono bilun hujan badag sanajan terjadi ulama ge kacipratan atau cenah amisna gitu lah. Dikaul karena ayudahan kangin Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat. Wasama itu jangan ngaranan kaula hukana isyarah mirqatu su'u ditasdiki kana tangga pikeun naik kana keimanan pikeun naikeun keimanan. Tasdik ya kan naon ari ngaran iman nyaeta tasdikul qalbi bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasdikul qalbi bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasdik ngabenerkeun iman tasdik di sini kan ngabenerkeun naon ngabenerkeun sifat-sifat Allah jeung sifat Rasul dan seterusnya keimanan geus iman ka sa iman ka Allah ka Rasul ka malaikat dan seterusnya jadi mirqat teh tangga suud naik tasdik iman tangga naik iman tangga untuk menaikkan kadar keimanan kita gitu kitab ini teh sarah ini teh nama sarah ini teh mirqatu suud tasdik siapa pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani sedangkan ini Sulam Taufik pengarangna saha Syekh Abdullah bin Al Husain fi syarhi Sulami Taufiqi dina ngajelaskeun kitab Sulam Taufik naon sulam tangga taufik teh jalan naon khalqu qudrati taat teh nyiptakeun mampu taat cek urang mudah ngalaksanakeun ibadah wis nama kitab ini adalah tangga untuk menaikkan kadar keimanan derajat keimanan kita di dalam menjelaskan kitab tangga untuk supaya mudah beribadah ila mahabbatillahi untuk mencintai Allah ala tahqiqi tingkahna tepan kana jalan nu bener tahqiq secara tahqiq tinggal benerkeun jadi dengan sebenar-benarnya gitu mencintai Allah yang benar itu gimana ya ini baca kitabnya gitu ya aana muga nulungan ka abdi sallallahu Gusti Allah taala ala ikmalihi kana nyampurnakeunana ieu sarah mugi Gusti Allah nulungan abdi sadaya kana nyampurnakeun ngaos ngalogat kitab mirqatu suudi tasdik amin wa ja'ala jeung muga ngajadikeun ieu Allah hu kana isyarah hu kana logatan kholison kana anu murni liwajihi karena zat Allah diri Allah wajah teh kan lamun dijelema makan beungeutnya wajah tu wajhiya lilladzi aku menghadapkan wajahku menghadapkan wajah eta teh mimbabi itlaqil juz wa iradatil nu disebut mah wajah hungkul tapi itu maksud mah kabeh jadi menghadapkannya bukan wajah aku menghadapkan diriku gitu jadi wajah Allah bukan Allah boga banget lain diri Allah Allah itu sendiri liwajihi kadzat Allah bikaromihi kalawan bagerana Allah wa ifdali jeung kalawan paparina Allah maparinan karunia Allah fala mahroba asa miring tapi biasa dah ya falamah roba maka teu aya tempat kabur eta maujud illa ilaihi kecuali ka Allah wala timana jeung teu aya tatagenan teu aya bersandar illa alaihi kecuali ka Allah tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah wa huwa ari Allah eta hasbi anu nyukupkeun ka abdi wa nikma jeung pohara hebringna saal wakilu anu dipasrahan dat anu dipasrahan pohara hebrigna teh pohara hebrigna fasalu maka nyungkeun kaulahu ka Allah asatro kana tutup-tutup aljamil anu sae isatra qala ngadaun sal musonifu mama musonif nah saha musonif Syekh Nawawi mah qolana maaf Syekh Nawawi nu ngarangna pan jadi sareng mama musonif Syekh Nawawi Al-Bantani kieu qala al musonif ngadaus al musonif iya gitu Syekh Abdullah
Qala al-musannif, aduh cangkel. Allahu akbar, astagfirullah. Nggih, Allah ngapunten ya Allah. Qala ngadawuh saha maneh teh al-musannifu mama musannif rahmatullah rahimah muga mikasih ka musannif sallallahu Gusti Allah taala. Ngadawuhkeun bismillah, kenapa bismillah? Bismillah kalau nyebat jeneng Allah. Sifat Allah Rahman Ar-Rahim tosnya lah bikul ismin tegasna mah kalawan sakabeh kalawan tiap-tiap jenengan min asma'idzat nu tetep isim tina pirang-pirang asmana zat ya al-mausuf ya anu disifatan idzat bisifatil kamna pirang-pirang sifat kasempurnaan alifu ngarang abdi diakhirkeunnya ya naon diakhirkeun teh muta'alik nu mana disebutna ieu mah ta'alak anu digantunganana ieu mah ta'alikna bismillah mana ka mana we teh aduh mana we teh ieu tah ieu mah ta'alikna nu ngagantung mana kan alifu ari urang mah tadi nu ngagantunganna teh mana ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab mirqatus nu ditasdik teh ya ari mama musonif mah ada pengarang teu ngawitan abdi ngaos tapi abdi ngarang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang gitu. Terusnya dengan menyebut nama dari dari seluruh atau dengan menyebut tiap-tiap nama dari nama-namanya zat yang tersifati zat itu ya Allah itu sendiri gitu ya zat. Jangan berpikir bahwa zat itu adalah zat di dalam bahasa Indonesia mana sana teh kieu tinggal kita zat aya zat itu bagi yang belum mendengar ya zat itu tidak sama dengan zat layaknya kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah itu bukan kalimat. Salah. Karena kalimat adalah lafaz. Oke enggak? Saya lagi ini. Kalimah adalah lafaz atau kata. Ini bingung asa-asa tersesuai antara kenyataan dengan nulis gitu. Seakan-akan melambat. Kalimah adalah lafaz kata. Apa itu kalimat? Kalimat itu kan kata-kata yang tersusun dengan sempurna itu kan kalimat. Karena ketika dalam bahasa Arab itu kalimah, apa itu kalimah? Kata, bukan kata-kata yang tersusun. Karena kata-kata yang tersusun bahasa Arabna jumlah gitu. Ya Allah ieu nulis teh. Kudu kieu nulisna entar ieu. Sedangkan zat itu bukan zat juga sama seperti kalimah bukan kalimat. Oke? Zat bukan zat. Karena zat di dalam bahasa Indonesia adalah materi atau substansi. Apa aja coba zat padat, cair, gas. Tak hati-hati membayangkan ketika nyebut zat Allah, oh berarti Allah itu seperti zat asap gitu ngagayabag gitu. Tuh juga gitu nya kasep geulis teu. Salah, zat bukan zat di dalam bahasa Indonesia karena zat dalam bahasa Indonesia itu kan materi, zat padat cair gas yang mana bahasa Arabnya materi tersebut adalah bahasa Arabnya madah. Hati-hati bukan zat. Tapi itu zat itu tuh diri. Lamun bahasa orang masih atuh gitu kan. Banyak orang nyebutin si Allah, zat Allah atau segitu, diri Allah. Dah ya. Kalau tentang zat hati-hati bayangannya zat Allah itu bukan bahasa kasarnya si Allah itu, zat Allah itu, diri Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk, tidak ada titik persamaannya sama sekali. Tidak ada titik sama. Oh, sama orang ningali, Allah ningali. Naon orang ningali gitu. Henteu urang. Nah disebut ningali nah katutupan orang mah hakikatna orang teh ningali. Nah ningali dipasihan ningal ku Allah, dipasi ningali teu. Henteu, anu ningal mah Allah hungkul aru urang.
kalau bah mana sarwana dinanya nage orang ningali gitu nya pamere ti Allah berarti teh ningali naku panon Allah teu make panon teu make alat dan seterusnya udah pembahasan zat hati-hati kita bilang ketika bilang zat Allah itu ya bukan zat Allah bukan zat diri Allah ya aya ainu zat deh naon ain tuh jadi kaditu kadieu nya cai mulang cai maling cai mulak malik Fallah hari lapan Allah na eta ismun hiji nami Allah teh nami Allah teh nami saha lima wujudin nu tetep ieu ismun kagaduhan anu aya anu kapanggih anu aya nya wujud anu aya anu kapanggih gitu meh teu ieu meh teu naon meh teu lieur mawujud nu kapanggih kan wujud anu aya gitu hesenya bahasa anak bahasa istilah-istilah gitu ya teh yang asing di telinga kita gitu wujud itu ya wujud ada we ngaran pikeun aya ari mawujud anu aya gitu kan hati-hati mawujud mah kan anu aya teh wajada yajidu wajata naon menemukan yajidu sedang menemukan atau mau menemukan wujud dan fahuwa wajid wadaka mawjudun menemukan wajid orang yang menemukan mawjud nu ditemukan berarti kan ari Allah kapanggih teh nu kapanggih aya tak kitu jadi mawjud teh di bahasa istilah mah aya weh ini mawjudin kan mu aya cenah wajibin ya fallahu ismun wajibul wujudi lamun wajibul wujud nu wajib aya teh ismun benar teh lamun wajibil wujud nu wajibil wujud teh maujud berarti wajibil wujudi nu wajib ayana tuh wajib ayana isi maujud ya Allah mausupin anu kasifatan ieu maujud bisifati ku pirang-pirang sifat kasampurnaan apa di mana kana ieu alif lam di ahli dzikri nu mana teh tah sifatul kamal bisifati ku pirang-pirang sifat kasampurnaan munazahin anu dibersihkeun nu sucikeun ieu maujud anil afat pirang-pirang sifat kakurangan afat teh bahayanya la syarika nu teu aya rencang eta lahu ka Allah taala dan maujud lahu ka Allah fil makhluqati di pirang-pirang makhluk fa qauluna wajibul wujudi maka ari ucapan kami saur Mama Musnif Syekh Nawawi ucapan kami nu ieu teh nya ieu kan sarah qaula cenah wajibul wujudnya eta lapad wajibul wujud nu ieu nya eta dala nuduh roda nolak ngabantah ieu qauluna wajibul wujud ya alaman kajalma qala nu ngomong ieu man innallaha jismun kana lapad innallaha subhanahu wa ta'ala jismun jisim tah lain jisim naon sabab di anu karena skala kanjeng tingkah eta idza kana apabila bukti Allah ta jisman jisim yakunu maka bukti Allah ta eta jaizal wujudi wenang aya nya nya atuh lamun jisim aya nu kieuan kitu nya iraha aya tuh lamun awak-awakan mah bakal leungit jiga Nabi Isa Nabi Isa dianggap Tuhan lamun tema eta Tuhan menjelma jadi Nabi Isa aya na pasti muncul tahun sabarahan wenang aya geus lah kayak dia ngajelaskeun ilmu tauhid insyaallah nya wa qauluna jeung ari dawahan kami sareng Muslim Syekh Nawawi musukun bisifati eta rodun penolakan alal mu'attilina ka jalma nu ngararaco anafina nu ngeuweuhkeun naon itu teu kabaca waliwau meureun jalma nu ngaco mah waliwau anafina anu nganafikeun nu ngeuweuhkeun ilmu si mu'attilin atau nya mu'attilin jalma nu kararacau lah nu raruksak li sifatil ma'ani kana sifat-sifat ma'ani aya cenah itu ulama ngeukeun sifat ma'ani sifat dengan sabaraha ngan 20 sifat Allah 20 ngan ieu ngan 14 nya sifat ma'ani teh kan 7 14 eta mah lain ngeukeun sifat ma'ani eta talajum teu kudu disebutkeun deui da geus otomatis kitu eta mah pan landasanana kade tidak termasuk yang itu tidak wa qalan jeung ari dawahan kami munazahun anil afat nyaeta munazahun anil afat eta rodun penolakan bantahan alaman ka jalma wasopal nyipatan ieu man huka Allah taala bina qaisi ku sifat-sifat kakurangan jika Allah tak adil nya
Ada ya kayak koplok gitu. Hidup ini seperti ini, dunia tidak adil. Hari ka ieu nya. Di mah jaman kitu mah. Sok diomongan wae. Mana kitu euy? Itu aya tamu. Jadi ka mana we heula ieu teh. Tetempoan teh ka mana we heula? Lain ningali nu teu pararuguh. Oh ningali nu geulis heula cah. Normal wajar da aing teh lalaki. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mau koluna jeung ari ucapan kami munazan Allah itu mana teh? Qul la syarikalah lahu fil makhluqat tarodun penolakan al qadariyah kali lain qadiriyah. Mun qadiriyah mah Syekh Abdul Qadir, thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Alhamdulillahnya zikir teh zikir la ilaha illallah ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Lain ieu mah qadariyah ieu mah qadariyah jabariyah qadariyah ya qadariyah ta alqalin ngaromong ieu qadariyah kalau qadariyah nomor 2 cenah kayak cik urang tingali ngomongkeun innal abda kan lapan innal abda panas hapena euy. Innal abda sungguh seorang hamba teh yakhluqu nyiptakeun ieu abdu af'alahu kana pirang-pirang pagawean si abdu al ikhtiyariyata anu bangsa pamilih af'al ahlaka mun ngancurkeun hum ka inu kabeh teu qadariyah hum kulah nu kabeh nya sallu si Allah taala fi hada ma fihi wa inal qadariyah fi hada ma fihi eta tetepna kaul teh ma aya perkara ma ari perkara ayanya ari non mubtada diakhirkeun teh aya logatna teh aya perkara fi nu aya ieu mah dina ieu da apa tuh fa innal qadariyah lam yaqulu innal khalqa syurakaun lillah ta'ala wa illa kanu kufaron bila khilafin. Ya meskipun qadariyah henteu ada nepikeun kana pangkat kufur mah da manehna teu ngomongkeun Allah boga rencang, tidak ada sekutu bagi Allah anger. Kan eta we cenah ngomongkeunana si hamba teh nyidamel kana pagaweanana sorangan jiga abdi keur kikiaan itu ku Allah kan. Bahaya mun ngomongkeun ieu teh ku abdi ngan diberi kekuatan ku Allah jelema bodoh gitu mah ceuk nanti jangan ge. Kede pembahasanna lah. Dalamun kitu mah cenah ma anu lam yaqul bi kufri ahadun min muhaqqiqi ahli sunnah wal jamaah. Tuh. Seorang pun dari golongan ahli sunnah wal jamaah, di golongan ahli tahqiqna enggak ada yang mengatakan bahwa mereka kufur. Maka hati-hati falyahfad. Intaha musahhihuhu. Sanu nyohikeunana nya ieu kan ieu hamisna itu hamis. Ari ieu naon? Ieu matan, ieu hamisnya. Ieu sarah. Oh, istilahna. Wa bihamisihi Syekh Abdullah nya matan atau eta mah. Isarahan deui gitu. Teuing. Kitu we saha musahih nya musahih we. Teuing ieu namaran pencetak musahihna. Mana teh Warahman nya ieu Warahman adalah Warahman eta mufidu jalailin ni'ami zat anu ngagolontorkeun kana pirang-pirang nikmat anu badag nu bararadag pirang-pirang nikmat nu bararadag jalail pan jama taksir ni'am jama taksirna kalabat ke mana aya kilah aya kasroh kilahna kalabat ke mana kasroh kalabat ke mana gitu kan pembagian kudu apa. Makanya tunjuk ku kirinya teraskeun lah. Warahim adalah padrohim eta mufidu dako ikiha nu ngagolontorkeun. Faidon kan banjir ngabanjirkeun, ngagolontorkeun nu nyurambahkeun gitu. Yang mencurahkeunna teh teu kira-kira gitu. Prosot gitu ngaburusut teh. Ngaborolo ih. Allahu akbar. Ngaburusutkeun kana nikmat-nikmat anu lembut. Alhamdulillah harus dipuji asanu tegesan pujian bikuli kamalin kalawan
tiap-tiap kasampurnaan eta lillahi tetep ieu hamdu kagungan Allah. Naon sababna li anal kamal kana sungguh kasampurnaan imma qadimun eta imam qadim boh nu qadim. Fa huwa maka nu qadim teh eta wasfuhu sifatna Allah wa imma hadisun boh eta nu hadis anu anyar. Fa huwa maka ari sifat sifat kesempurnaan hadis tapi luhu pada melana Allah taala Rabbul alamin anu mangana sakali alam ay jami il makhluqina tegas nama nu ngurus kasakabeh para makhluk kama qala seperti ngadoa Allah taala qala kana par qala Firaun qala ngadoa ngomong sa Firaun wa ma rabbul alamin. Nah seuri ieu inget kana cucumi lamun ngalogaten jeung barudak teh qala saya ngadauh qala sahari qala ngadauh sa Firaun cucungik Firaun wa ma rabbul alamin wa ma eta saha eta naon rabbul alamin anu ngurus kabeh alam. Qala ngadauh Nabi Musa berarti Rabbus samawati wal ard anu ngurus kabeh pirang-pirang langit nu ngurus pirang-pirang langit ora jeung bumi wa ma jeung ngurus makhluk bainahuma nu aya ieu mah di antara ieu samawat jeung ard humana marjekeun kana samawat jeung ard misalna huma nomor 2 cukup nomor 2 na luhureun wau we kabawa gitu meh kabawa duanana lamun loba kulun lamun kulun berarti kabeh kabawa wala ya ahsoyusi wala yusi jeung teu aya nu bisa ngitung ada dal alamin kana bingbilakna alamin saha duna seorang illallah angin tegasna Allah taala dengan Allah wa ma ya'lamu jeung teu aya nu uninga junuda rabbika kana bala tentara pangeran anjeun ilahu angin Allah angin dia hadza ari rabbul alamin alhamdulillah rabbil alamin katanya tina alhamdulillah lah eta muktabas bade muktabas bade dina balagoh badi' muktabas. Jadi orang teh ngomongkeun sesuatu kaya-kaya tina kaya-kaya lain tina Quran padahal meunang tina Al-Qur'an gitu. Alhamdulillah. Eta muktabasun dialap atau dikutip minal al-Fatihah di surat Al-Fatihah dikutip kutipan itu alhamdulillah rabbil alamin itu kutipan tina Al-Qur'an. Fala abdullah maka ta aya nu leuwih unggul eta maujud binu tibatan idza tibatan ieu alhamdulillah rabbil alamin kutipan kutipan dikaune karena buktina ieu kutipan teh eta min ta'limillahi tetep tina pangurupna Gusti Allah taala wali hada tah kulantaran ieu min ta'limillah ikhtaro milih-milih Imam Musonib saha Syekh Abdullah kan nu nyebutna alhamdulillah teh Syekh Abdullah bin Al Husain milih-milih Imam Musonib kadenya lamun M na kieu Mama Musonib pengarang oke itu lamun mim na kieu Muhammad gitu ya beda Kangjeng Muhammad atau Nabi kita ikhtaro milih-milih Mama Musonib Syekh Abdullah hu kana ieu alhamdulillah kana ida gitulah wa asyhadu jeung nyak si abdi ai ukiru nah ukiru cenah ieu ditandaan ya tanda ieu teh nya tanda kacoret tanda pan dina ngabina dina mudoab mada sadaro dafaro koro tama aya koro bab sabaraha sulumul jaro bab ka 2 3 bab ka hiji 3 bab ka 2 mada sada roda bab ka hiji roda parok koro berarti kieu pangalep ilu kan nya pangalep ilu koro yakiruna yakiru kan akiru berarti akiru ay akiru tegas nama ikrar kaula ay usadiku tegas ngabenerkeun kaula ikrar ngabenerkeun naon an kana sungguh kalakuan jeung tingkah eta la ilaha ay anau tegas nama sungguh kana sungguh kalakuan jeung tingkah ay alhal wasana alhal tingkah wasana jeung kalakuan kalakuan jeung tingkah wae tibalik itu cek maksudna an kana sungguh tingkah jeung kalakuan gitu eta la ilaha ta aya pangeran eta maujud aya la ma'budah tegasna anu ibadahan bihakin kalau hak mungkin anu mungkin ieu ma'bud tidak ada yang bisa diibadahi dengan benar lah gitunya tidak ada yang mungkin diibadahi lagi dengan benar illallah angin tegasna Allah wahdahu tingkahna nyorangan Allah munfaridan tegasna manu sorangan Allah tingkan sorangan Allah fi dzatina dzatna Allah dina dirina Allah wa sifatina pirang-pirang sifatna Allah wa af'ali jeung pirang-pirang pada malana Allah la syarika nu ta aya rencang la syarika tingkahna ta aya rencang gitu
la musyarika tegas teu rencang eta lahu ka Allah fi dzalika dina itu ma'bud teu aya rencangna nu ibadahan mah hanya Allahnya gitu. Waso jingan sikala anna sayyidina kana sungguh junjungan orang sadaya Muhammadan nyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'abduhu hambana Allah taala. Wa fil wasfi jeung eta tetep dina nyipatanana Kangjeng Nabi bil ubudiyati ku penghambaan ku abdu nya isyaratun aya isyarat ari kan khobar mungkin diakhirkeun aya isyarat aya petunjuk ilal khudu'i kana rendah diri khudu mah ketundukan kepatuhan ke Allah wa tawil jeung DPDP rendah hati di hadapan Allah tunduk namun merendahkan diri tunduk berarti kumha Allah gitu karena kita hamba Allah tuannya Allah majikannya Allah dununganana urang hamba kumaha Gusti we cek Gusti A B bari jangan orang-orang keneh nya ngadunungan kan baha beunghar jangan khawatir wa ta'abudi jeung kana ta'abud kana penghambaan ada ieu nah disebut abduhu teh pangna disebut abduhu teh eta teh aya nuduhkeun kana ieu nabi teh jalmi na teh kudu tawadu jeung ta'abud al munasibu anu layak intinya anu layak anu pantes kan nasibnya lima qomihi kana makomna ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana derajatna wahya ari ieu ubudiyah teh marjankan ubudiyah ka dieu teh eta asyrafu sifatil insani pang mulia-muliana sifat jelema penghambaannya pang mulia-muliana sebab ku ngahambakeun urang ka Allah takwa gitu lamun teu kitu sombong saha majikanana gitu kan geus pang mulia itu ngahambakeun maneh saha jang nami Abdullah cenah udah mah lain nu wali ini aya nu hayang disebut wali nyebut Abdullah sarua we balik asrawe insani walau sananya bukti insan eta hurron mana eta teh walau wabadain walau kasirun dastahar dengan in kanelun wa in ipisan pe ipisun mana ngeukeun ka deui wabadain walau kasirun dastahar wa yuhdapu non kede diburu-buru ya nungguan berjamaah can kumpul kede alasan cenah alasan lah poho deui poho mah walizalik tah karena itu mudiah disipat walizalik tah karena ieu aya isyarah nya ileh usipa disipatan Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha ku mudiah karena dengan adanya penghambaan ini nuduhkeun yen Nabi Muhammad teh kudu tawadu ta'abbud yang mana ini adalah derajat paling mulia di manusia walidzalik kusifa biha karena ieu asyraf karena asyraf marjana kade tah karena ieu asrafu wasfil insan disipatan we Kangjeng Nabi teh biha ku ubudiyah keda usia biha fi asyrafil maqamati dina mulia-mulia makom pirang-pirang derajat kama fi qouli ta'ala seperti keterangan fi qouli ta'ala yang ayat yang mati dan Allah Ta'ala seperti ayat dina dawuhan Allah Ta'ala subhana nyaita lapan subhanalladzi asra bi abdi subhanalladzi maha suci zat asra nu ngaberjalankeun ieu alladzi bi abdi ka hambana ieu alladzi subhana teh ieu masdar maf'ul mutlak takdirna kumaha usabbihu subhana usabbihu nyucikeun abdi subhana alladzi kana suci kalawan gitu nya usabihu nyucikeun abdi subhanalladzi kalawan nyucikeun kadzat kitu nya asra nu ngaberjalankeun terus mana sih pulpennya lagi pulpen ka mana eueuh di pulpenna wa qaulihi wa fi qaulihi wa qaulihi ta'ala tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdi tabaraka ma berkah alladzi zat nazzala anu nurunkeun alladzi al-furqana kana Al-Qur'an sebagai pembeda al-abdihi ka hambana ieu alladzi wa qaulihi jeung naon Allah taala fauha ngawahyuan maka ngawahyuan Allah ila abdihi ka hambana ieu Allah
ma kana wahyu auhan ngawhian Allah kana ma wa fi idopatil abdi jeung eta tetep ngidopatkeun abdun ila domir kana domir abdi idopatkeun kana domir aqwa syarofin ari pang kuat-kuatna kamulyaan wa ablaguhu jeung ari ya tetep tadi ya ari jeung ari pang banget-bangetna ieu syaraf kolanga da usah batuhum sapalihna ulama wa inna makalawal iman wa inna makhtaro pastina milih Allah Subhanahu wa taala dalika kana abdu ya abdu ini ayat Al-Qur'an li nabihi bikeun nabina Allah habibi jeung kasihna Allah li alla tadila karena supaya ulah sasar saha ummatuhu umatna ieu nabi sallallahu alaihi wasallam bi antiqadihim kunekadkeunana ieu umat fihi di nabi ma kana patekadan la yaliku anu teu layak ieu tekad ieu ma kama seperti kejadian waqa'un tumiba ieu ma nu terjadi ieu mah seperti peristiwa waqa'un terjadi ieu mah li qaumi Isa ka kaumna Nabi Isa alaihi salam afada medahkeun dalika kana ieu wa fi idopatin ya ileh nepikeun ka terakhir ieu saha qalyubi mama qalyubi kebablasan ieu offset ieu umat Nabi Isa mah saking mereka melihat kesempurnaan di Nabi Isa saum wae atuh tapi kan saum ge mam geunya jeung ibuna wah pokona mukjizat kebesaran dan Nabi Isa oh iya pangeran teh itu di Nabi Muhammad oge sami lamun jigana geunya lamun Allah teu mau sisikeun sebagai abdun wah naonnya aya tetep we beliau mah hamba Tuhannya Allah beda jeung Nabi Isa dituhankan kebablasan aya hikmah nu aduh abi hilap lah nah ieu hikmahna mata abdun hamba gitu. Kebablasan yang lain kan dulu maka Allah teh bapak di surga kita anak Allah sekarang mah istilahnya diganti bukan bapak dengan anak tapi hamba iya betul hamba dengan Tuhan dengan majikan dengan Tuhan gitu kan dengan pengurus kita yang diurus gitu. Dulu mah saking justru bapak jeung anak menunjukkan lebih dekat gitu kan. Tapi diselewengkeun kebablasan. Oh berarti kita anak-anak Allah. Irah kawina ya. Jadi kena kalinya Bani Israel ada banyak bertanya, sedikit bertindak. Munti Allah gitu nya, munti Allah gitu. Nalika perang teh ini tafsir Yasin. Tapi jalan lain ke zaman damai mah buru-buru aing hayang perang takbir Allahu Akbar Musa iraha perang gitu kan Nabi Musa teh kan nyebut eta Musa minta Nabi teu pangarsa teu make tatalan teu make talenan engke ada pas datang perintah perang teh Allah tawalau itu udah kumaha itu pamajikan udah kamu tuh sawah muncul urang mah kitu kalau ngomongna teh manggawe atuh ieu cenah perang we anjeun jeung Allah cenah geus meunang gerwaan kami cenah kitu. Bantang mul kasep urang isieun nya. Wa rasuluhu jeung eta rasulna Allah. Bari nungguan dengan candara datang. barudak. Abong ajenganana teh aya itu nya teh aya nu angkat sarantai we. Wa rasuluhu jeung eta rasulna Allah risalatan kalawan kerasulan amatan nu ngumuman irisalah fi zamani wal makani di jamil khalqi di zaman waktu wal makan tidak mengenal waktu tidak mengenal tempat situasi dan kondisi apapun sepanjang zaman dimanapun berada di jamil khalqi untuk seluruh makhluk wah risalah Nabi Muhammad wa tabi'ina kamana itu iya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salamun rahmat Allah sallallahu alaihi wa ala alihi jeung kakeluaran Muhammad la alal musannif la ala bawa mudah-mudahan sal musannif Syekh Abdullah eta aroda mikarab Syekh Abdullah bihim ka ieu ali teh mutlaqul aqribi kana mutlak kerabat jika nama disebut ali mutlak kerabat auman atau kajalma ngarep kajalma tahrumun wa haram alika mana zakat haitsu dzakaro dina sakira-kira nutur mau sunit Syekh Abdullah
at-tabi'in kana lapat at-tabi'in engke ieu tah ba'da dalik na satos wa alihi wa ala alihi wa sahbi tabi'in kena. Jadi jika nama nu sabab ku ali teh eta kerabat cenah. Oke, sabab tabi'in ke ditutur gitu. Wa sahbi jeung ka para sahabat na ieu Muhammad fatsod kudu patakeun wa jeung menang naon kasuruhan ngasahkeun isod. Wa sahabi ari sahabat, ari para sahabat, ari bangsa sahabat eta kul muslim. Tiap-tiap orang Islam nu beriman lakia nu bertemu ieu sahabi ieu kul muslim annabi kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sananya buktos tuh kan aya di betna abada in wala kasirun dastahar keur kita sok bawa walau sanan bukti ieu liko kopi liko mana kopi liko kopi liko siapa pemiliknya Anhari kopi liko mana itu selain bukti ya liko eta lahdotan sebentar lahzat wa tabi'in jeung ka para tabi'in lahum anu nuturkeun lahum ka itu nu kabeh ka para sahabat Ali jeung Kangjeng Nabi jeung nuturkeun ka nu kabeh teu ka Kangjeng Nabi hungkul ka keluarga ka sahabat walau fil imani faqat sanajan bukti ieu itba ieu tabi' ieu non tabiat tabaan ieu taba fil imani dina keimanan faqat hungkul padahal atu asub saha usatul mukminina jalma-jalma durakati orang-orang beriman wal qasdnya maksud bihada ta'mim ku ieu pengumuman ngumumkeun fi doa dina ngadua li anu kana sungkal jeung tingkah karena sungguh ta'mim eta afdalu lebih utama ieu ta'mim ruwiya diriwayatkeun naon anahu sungguh kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam doroba nepak ieu Nabi Muhammad man kibaman kana tak-takna jalma qala nu ngomong iman anu ngadua iman igfirli warhamni summa qala sana ngadauh Rasulullah ka eta si mantet amim fi duaika umumkeun atuh kasep mun kalau mau umumkeun teh di teh kanyut fi duaika dina ngadua maneh naon sababna fa inna baina duai al khos karena sungguh eta tetep di antara ngadua al khos anu khusus wal ami jeung doa anu umum kama omay teh kama bayana samiul ard fa inna nah gitu ya fa inna bayna doa karena sungguh ari isim ina nama aduh kapna we jaidah emang geus kumaha deui atuh ma aya perkara gitu baina samai anu tetep ieu mah antara langit wal jeung bumi amun teh kitu kumaha kapna teh jaidah pusing ka saya mana isimna jadi antara doa aya perkara anu tetep ieu perkara antara jeung bumi nya kapna kap ismiyah Allahu akbar kap ismiyah wah ini siapa mana gerak bet nanti mana albiah kapna kap ismiyah mana dina Arab jar di dia kan nya di dia kita elah stop lah wah itu punah wa ibkunal khobaru badain wa kusdar sahar poho mana huruf jar dari mana sih aing di dia dah pokok jahli wajur lam kap ya kap ismiyah berarti nya logatna seperti geus kitu kama aya seperti gitu mana aja iya terakhiran kama aya seperti perkara bayina sama seperti jarak dari jarak oke uhan jarak yang salah sesungguhnya antara doa nu khusus jeung nu umum teh ada jarak seperti jarak antara langit dan
bumi, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.